urang beralih karena nyaritakeun seputar kehidupan manusia. Lamun urang hirup kos urang baik kieu di alam jisim butuhna sakadar syariat, patalina ta'alukna jeung syariat, ngabebener cai, ngabebener wudu, ngabebener salat, ngabebener makharijul huruf lamun dina Al-Qur'an, ngabebener tentang zahir. Sakitu be lamun urang hirup sebeuh jeung ngalep cukup dina urusan jisim. Geus atuh obrolanana ge beda. Patali jeung jisim be obrolanana ge Haji Pudoli tah misalna tah hanya ngobrolna. Waduh, kamari mah dahar di restoran anu ngeunah. Masyaallah pasakanana. Pasakan Padang tapi nu masakna Sunda. Blon teh jelema. Asa Padang nu masakna Sunda. Nah eta lah zaman ayeuna. Ongko restoran Padang tapi jerona Sunda. Nah, iyalah ongko kiai tapi di jerona berpartai. Itu beda-beda ya di akhir zaman mah kos gitu. Nah, iyalah patalina jeung jasad urusan dadahar. Urusan nginum nyahonya motor restoran di Tangerang restoran nomor 1 sawah nomor 2 mana nomor 2 boh segala aya pangeran Padang segala teu kira-kira teh restoran pangeran guys. Masya Allah pondok pesantren ge pondok pesantren Lauhil Mahfuz beuh budak wahara teu kira-kira ya Allah leuwih mah leuwih ti aras Lauhil Mahfuz. Di Tangerang kan aya tah pesantren Jagat Aras. Haji Agus deuk nyieun Lauhil Mahfuz. Atuh teu babari teh mah kita sapira urusan zahir tah mah. Urusan zahir. Geus patalina jeung baju, patalina jeung kendaraan, jeung imah, eta lah zahir nu kos kara ditu. Mentak lamun terus bae urang ngagugulung eta zindik. Nah, kos kitu bae mun dimumule we ku urang teh zahir. Masyaallah karim rugi urang. Geus gamumule zahir mah asal kadeuleu bae salat ku batur, asal kadeuleu bae salat ku tatangga, asal kadeuleu bae salat teh ku rekan-rekan. Allahna mah eueuh di jero qalbu. Nu nitah salat Allah tapi kunaon hayang kaalemna ku makhluk. Eta lah zahir. Puas urang didinya bae hirup teh. Sakitu obrolan aja eta bae baju obrolan kopi obrolan wih kopi Palembang bagus iya bagus itu sebenarnya. Masya Allah tuh seputar makanan minuman pakai dan lain sebagainya. Mulai urang teh kuari silulup hayang nyaho ka hakikat nu mantak hayang nyaho ka hakikat sebab aslina manusia mah lain ieu. Ieu mah terbuat tina lempung ieu mah tanah urang mah. Geus kulantaran tina taneuh atuh rupa-rupa warnana. Aya nu putih RRC Hongkong. Nah, kan putih teh bata. Di Indonesia dijualan di hotel orang in Cina loba jasa. Hargana murah deh, terjangkau. Aduh, itu bareres jasa. Udah barangnya bagus, terjangkau deh harganya. Wih, wahara. Nah, itu kan. Aya lu biasa-biasa ya jangkung gede India. Mesir aya di Indonesia. Pokoknya hayang urang mana komo tama Subang Karawang Bandung ambalaya. Teu kudu ka hotel tah mah. Atuh di kawasan ge nembrak tah mah. Ya Allah 5.000 hutang. Lalakon komo ieu di tahun baruan, boh budak. Masya Allah, eta nu ngaran Soptek Ambalaya. Nah, iya nu kos karari. Iya kan zahir, tama nu kos kitu mah zahir. Nah, hakikatna manusia mah ternyata ruh.
urang urusan zahir sakumaha tadi dahar minum pakai kendaraan imah berkencang dan lain sebagainya encan nyaho ka hakikatna manusia meruh anu Allah nyaritakeun melalui Kangjeng Nabi wa nafakhtu fihi mirruhi. Nah kunaon atuh urang teu pernah ngurusan ruh jaruh ge sarua kudu dahar, ruh ge sarua kudu nginum, ruh ge boga aambean, ruh teh boga dedeleuan, ruh teh boga ketenangan, ruh teh ngarasula. Nah kunaon atuh urang henteu pernah ngurusan ruh, henteu pernah ngurusan ruh, pung plapengple urang tah ruh teu pernah diurusan. Geus kulantaran teu pernah diurus ruh teh atuh ngaco urang hirup urang teh sakumaha nafsu nabah. Terus saya kahayang dahar di mana, minum di mana, sare di mana, hotel mana, kendaraan gonta-ganti nu boga. Nu teu boga kan tinggal henekna doang. Atuh heuh batur nu meuli mobil nya nu meuli bodrek. Iya kan tuh beres ya urusannya. Nah, ruhna teh diurus, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruh nyarankeun ka urang fayam bagi lil alim harus ka jelema nu kasipatan ku ilmu ayu hasila makna haqiqatil insan ngahasilkeun makna hakikat insan. Al-musamma bitiflil ma'ani nu dingaranan ku tiflil ma'ani ngaran istilah. Jadi atuh hasilkeun hakikat insan. Urang kan kuari mancan ngurusan ruh, encan datang ke hakikat insan. Nu mantap Tuan Syekh Abdul Qadir teh nyieun isyarah dina aurad fuyudot kitabna. Isyarah buaya, macan, singa, orai, kabeh di isyarah. Eta teh manusia. Sebab encan diurus ruhna. Engke da atuh ga bentukna teh meureun orai, buaya, singa, macan. Ya minimal monyet lah. Lamun bacaan seputar penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir dina bag-bagan manusia seperti eta maksudna supaya jadi hakikat insan, tina orai supaya jadi jelema, tina macan supaya jadi insan, tina buaya supaya jadi insan. Nah tugasna Tuan Syekh qadami hadhihi ala rabbati kulli waliyin wa waliyatilillah. Dampal suku kaula teh aya luhureun seluruh wali lalaki jeung awewe. Sebab ku kula diurus jelema teh. Dijadikeun murid. Geus atuh pangkatna engke jadi wali. Pangkatna belah dia salik, pangkatna murid, pangkatna fakir. Nah, asal endek kurang teh jadi jelema endek moal sih jadi jelema tinggal sakitu doang. Nah, lamun endek coba tinggalkeun tawarung berani tante. Sebab jelema nu ngawarung teh ya eta teh nu sabenerna hakikatna mah adalah buaya. Buaya teh. Ya. Calanga pegieun. Buaya teh. Aduh, cenah kajeun lah jadi buaya baik ya. Tuh betah jadi buaya berarti kan tuh. Nah iyalah Tuan Syekh di dieu mangan sakadar sakieu fayam bagi lil alim ayu hasila makna haqiqatil insan al musamma bitiflil ma'ani. Nah, hayang nganyahokeun hayang ngahasilkeun mana hakikat insan teh berarti tina lain insan. Ngan kadeleuna be bentukna jelema tapi ternyata horenganan di jerona mah mau karasa jaku urang ge karasa minimal ucing garong lah
iya karena asa ku urang ai tadi aing nenden rokok di dia ka mana ja asal aing ngan ka jero doang keluar di Masya Allah tek babaturan emang di mana nenden rokona di dieu tah ji ulah sok sateuneun-teuneun pokoknya na teu bisa tah babaturan ulah sok sateuneun-teuneun ih zaman kuari mah goblok teh coba tah kan ucing garong kan berarti eta nah babaturan urang teh horenganan statusna ucing garong bareng jeung urang samotor bareng sa mobil horeng ucing garong barang kanyahoan mah aing paingan sering leungit atuh sia ieu goblok sia emang aing geus kebel sebenarnya mah goblok siana bae karaknya ho aing goblok encan deui nu mau dokon Sukari askar eta teh syaja'ah bayangan Tuan Syabdul Qadir syaja'ah eta teh polisi syaratoh eta teh berkarakter mau nya nama deukna nikem bae boro-boro kanu salah nu teu salah gedeg ditikem bae atuh pamajikan apa ya pamajikan ya nyana pamajikan awe boga salaki polisi atuh sering ditikem unggal peuting ditikem ya Allah ya Rabbi datang ke anakan deui eta hasil tikemannya na eta nah seperti kos gitulah urang lamun nyaritakeun isyarah Tuan Syabdul Qadir merigak bulu sebenarnya maka jadikeun ku urang diri urang sebagai manusia cuman di dia bahasana payam bagi lil alim berarti kan kudu jadi alim heula jelema anu teu alim teh mani tasofa bil ilmi jelema nu kasipatan ku ilmu berarti kan kudu masantren heula kudu ngaji heula kudu belajar heula berarti kan lu teu belajar mah nyana betah di jadi buaya betahnya ada di jadi mau betah minimal ucing garong lah betah eta moal bisa dirobah-robah hese nu bodoh mah jadi dia ge payam bagi lil alim di cenah kieu kula kaasup henteu alim sebab ngaji unggal minggu atuh asal bener we ngajina hiji di majelis kadua ulah ngopi ngajina ngarokok mah meunang atuh ngarokok teu ngopi mah cenah teu sedep tuh Pak Kiai oh masalah ngaji mah ndek unggal poe nek saminggu sakali nu penting ilmu nyangkrung jadi engke status alim tina teu nyaho kana wudu jadi nyaho teu nyaho rukun wudu teu nyaho rukun salat jadi nyaho da kuari status alim oh masalah bisa tanyana ngahasilkeun makna hakikat insan geus atuh kuari hayang ye jadi alim heula belajar syariat maksudna bersyariat heula sebab Allah moal ngangkat wali bodoh atuh boro-boro wali bodoh bupati ge bodoh urang embung ye manya bupati urang bodoh embung urang tah komo wali Allah atuh wali bodoh masa wali ditanya rukun wudu genep 12 wah ieu wali fudoli ye cek mantap ye geus diangkat jadi wali ye cek nah tanya fud aya rukun wudu sabaraha asana 12 cek ji lain genep ya genep boleh cek 7 boleh, nu aslina 12 sakana teh. Isi kiai kumaha sih maksudna? Teu jelas. Nah, ieu ulah datang kata goyur dina hukum teh. Ko meunang isuk henteu, isuk deui meunang deui kan henteu deui ulah kitu. Tetep bae meunang haram. Alim heula. Geus dina syariat bae boga kayakinan engke dina suluk nanya mulai keyakinan dikembang syariat baik itu boga keyakinan kiai hari ngeridit sih menang tergantung sih mungkin maksudnya tergantung kebutuhan ayo orang tebutuh tuh ulah ayo butuh mah tuh terenau dalilna ad-darurat tubihul mahdurat sangeunana beta kiai ya secablakna sungut nah iya kan teu beres had batasan jeung darurat teh dijelaskeun kunya nah alim syariat siap jasanya na syariat dibagi ku Imam Zainuddin Malebari 4 hiji ubudiyah 2 muamalah
tilu munakat tilu jinayat eta judul-judulna doang diajina mah hese eta hese teh jadi babuna kahat bae ge timimiti nikah kemudian urusan syarat jeung rukunna kemudian napakahna kemudian urusan tolakna terus tolak getan bain kubro bain sugro kemudian kabelah dituna aya deui di hulu terus kabelah dituna deui urusanana urusan sumpah urusanana taklek urusanan teh eta kan munakahat teh kos coba ayo gali tak ku urang teh beus engke urang dijadikeun wali aya nu nanya kiai tolak tilu sih ieu bisa dirujuk deui teh bisa lah bisa tuh naon cenah cak kiai anu mah teu bisa ya aya nu bisa aya nu henteu ayo teu kira ieu kiai jadi kumaha sih aja lamun aya kiai nu ngahenteukeun lamun aya kiai nu ngahenteu bisakeun masalah ngan kudu make muhalil coba deuleu barangna ka dieu kiai ge siap ku lagi jadi muhalil cek kiai tololnya hayang jadi muhalil atuh nyandung bae goblok teu cak Fudali kula bae sapenting mah jadi muhalil cek nanti susuganan akur bae tah ieu teu beres ya teu beres kos kitu teh teu boga kayakinan syariat bae teu boga kayakinan komo engke ngahakekat hakikat kan ilmu yakin nah mulai carana coba kumaha Tuhan saya carana wa yurabbihi bimulazamati asma'i tauhid urus coba ruh teh ngurusan tiflul ma'ani supaya timbul carana bimulazamati asma'i tauhid dijamakeun asma'i tauhid sebab untuk wusul ilallah mulai la ilaha illallah naik Allah 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 naik huwa 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 naik al haqqu al haqqu al haqq naik al hayyu naik al qayyum sakumaha nu kamari caritakeun 9 tuh kan sampaikan 12 9 geus luar biasa eta kan kudu ditaekeun ku guru ulah naik sorangan la ilaha illallah timimiti pindah tina la ma'budah kana la maksuda naik kana la matluba naik kana la kitu mahsula naik deui aya sampikeun ka 7 tingkatan tina la ilaha illallah bae ge nah eta kan nu naekeun guru kok bisa ditaekeun tina sinar-sinar tina cahaya-cahaya nu aya dina wajahna hanya mursyid nu nyaho tah beuki ngahesean mah ya wa yurabbi bimulazamati asma'i tauhid geus pokona mah hiji bae ge la ilaha illallah ulah naekana Allah Allah ulah naekana huwa huwa insyaallah sebab dipadu langsung ye ku Syekh Abdul Karim ti Ahmad Khatib Syambas dipadu qadiriyah wa naqsabandiyah perancang qadiriyah Tuan Syekh Abdul Qadir perancang naqsabandiyah Bahauddin An-Naqsabandi dihijikeun ku Ahmad Khatib Syambas qadiriyah wan naqsabandiyah hiji geus di jerona engke aya perbedaan di jerona lamun urang Naqsabandiyah doang ditingali ku urang dina kitab Naqsabandiyah kieu nah ketika dipadukeun qadiriyah jeung Naqsabandiyah ku aya berbeda sebab dipadukeun tak hebatna Syekh Ahmad Khatib Syambas bisa madukeun qadiriyah jeung Naqsabandiyah. Nah, wari wa bimulazamati asma'i tauhid mulai sesuai jeung tuntunan guru dipandu la ilaha illallah sesuai jeung aturan-aturan larangan-larangan ya lamun cerdas berarti kan nyana naik bisa wa yukhriju min alamil jismaniyah keluarnya tina alam jisi ila alamir ruhaniyah wari silulup ke alam ruhani alam ruhani teh nu teu kadeuleu ku ieu teu kadenge ku ieu alam ieu seakan-akan aya pintu gerbang eta nu ngajagaana nafsu ketika nafsu eta encan diperangan ku urang dijaga di pintu gerbang ruhani ketika nafsu eta geus diperangan ku urang nafsu nu mana diaturlah ku Imam Naqsabandi aya nafsul lawamah nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah
nafsul kamilah, nafsul ammaratu bisu, nafsul radiyah, nafsu etalah eusi nu mana nu kudu dikaluarkeun, nu mana nu kudu ditetepkeun, nu mana nu kudu dimantepkeun. Etalah pintu gerbang untuk memasuki alam ruhani. Ketika sesuai pas urang asup sorangan ku Allah, asup set plek aya di alam ruhani. Dia teh bisa ku hayal, teu bisa aing deuk ngahayal asup ke alam rohani. Tanya ku pamajikan kenaon Kak? Keur deuk asup ke alam rohani. Emang bisa? Coba-coba bae cenah. Terus dihayal kunya. Teu kebel ayam ke nu ngaharewas. Hai Budoli. Maneh geus diangkat jadi wali. Geus ku ari mah ulah hese-hese teu kudu salat. Ulah salat mah syariat mah kos kitu mah. Geus teu kudu puasa, dona bulan Ramadan ge dahar bae sadaek. Jeung mun aya awewe mana betangkep bae habak. Sianya sih nu ngarewos. Tolong teh akibat hayal. Akibat hayal seperti kos kitu tah. Asup ke alam ruhani. Guruan cilaka. Geus urang teh kaluar ti alam jismani. Aya pintu gerbang ruhani, nafsu disebut mujahadah. Imam Ghazali 13 tahun hayang memasuki alam ruhani. Imam Syafi'i 3 tahun sagede Imam Syafi'i memasuki alam ruhani. Urang teu caritakeun, hese nyaritakeun aja guguru ge encan. Guguru ge encan urang mah, ditah ninggalkeun warung bae geus embung urang. Hese urang. Waduh. Mantap. Da kumaha? Emang kudu kitu Kiai. Ieu tergantung jelema-jelemana. Namun di jabatan tinggalkeun jabatanana. Tuh. Ieu mah deuk ijazah bae ge, deuk ijazah kan dicoba ku guru. Jumat. Waduh cenah Kiai Jumat mah adi gaduh jamiahan. Geus balik. Kakarak deuk mimitian ijazah bae berat kumaha. Berat ku murid. Emang kunaon kitu eta jamiahan poe Jumat teh bisa ditinggalkeun. Lumayan. Eta lagi. Kebetak MZ Zaidun MZ kurang memuji. Ketika nyana ngobrol 1 kali, 2 kali almarhum almaghfurlah MZ Sakitun Mapahara cerita seputar kehidupan nyana dalam rangka dakwah, kemudian di DPR keluar nyana, saya ingin berguru cenah Pak Kiai. Ya nggak bisa, tapi tetap saya pengen berguru sama Kiai. Enggak, saya nggak pernah memuridkan. Iya, tapi saya petunjuk dari Cirebon, dari kakek-kakek. Oh, ya udah. Ya, berhitung dahar, 2 kali. Anaknya tuh menang asupan di tadi luarnya, dia 4 mata. Saya siap Pak. Siap nggak Pak Kiai meninggalkan dakwah ceramah? Tapi udah banyak catatannya, tapi saya siap. Siap mulai Syawal tak. Jadi diatur-atur heula perjanjian siapnya Syawal. Oh oke, kalau gitu geus teh perjanjiannya nak. Bahkan ke majelis saya di mana nanti duduknya geus mikiran diuknya nak. Diuk mana aing diuk najaknya. Eta kan berarti kan bulet, deukna teh bulet kan berarti siap ninggalkeun dakwah nu sakitu hebatna. Kan dakwahna lain kelas ente. Ente mah kelas 500 ge ngahayu bae kan. Nyana bahkan lain atuh. Kelas pesawat kan yang waktu. Bo, caki soleh teh mah waduh, ieu geus 2 jam pesawat lamun 2 jam sabar duit kudu ngitungna kitu nya mah. Sareng Budoli blon eta ngitung pesawat. Atuh lain ngitung angkot. Mun angkot 2 jam ka mana? Murah. Ngitung pesawat atuh mahal 2 jam. Ya Allah, ongkos pesawat sabar aja 2 jam ya. Yeah. Nah, ieu cerita seputar almarhum Zainuddin MZ. Nggak siap kan? Siap Syawal. Ya udah perjanjian nggak siap. Nah, Allah menghendaki lain. Rajab, akhir Rajab 27 berarti Roah awal.
nyana teh aya. Masya Allah. Eta kan niat ke geus bulet siap ninggalkeun. Ente mah pan kumaha yang warung. Ndok cenah kiai bener. Sia kok beranian ninggalkeun warung? Emang teu dititah ge geus ditinggalkeun. Rugi. Bangkrut. Atuh sia mah pelampiasan berarti mah. Kira-kira bangsa warung maju deui mah sia mah eureun rekatna. Gitulah katanya. Teu babari sekadar zikir bawa masalah ngan ketika orang endek asup thariqah dideleula urat-uratna siap jeung henteu. Iyalah. Tapi sekelas jelema hebat MZ teh. Sebab saya mencari ceknya. Saya ini baca kitab Minhajul Abidin, iya, dan kitab-kitab yang lain ada semacam tertarik dari salah satu ucapan Kanjeng Nabi ketika sholat enak. Saya belum merasakan sholat enak dan ingin merasakan sholat enak. Satu-satunya menurut kakek-kakek di Cirebon harus masuk thariqah. Siap hayang menemukan sholat ngeunah. Pada orang lain hayang menemukan dahar ngeunah di mana. Anu di imah ge geus teu lucu deui, coba neangan nu leuwih lucu. Kan ganti urang. Atau tambah, apa masalah sih? Iya, masalah, bermasalahna mah ribut. Dah, wa yurabbi bi mulazamati asma'i tauhid wa yukhriju min alamil jismi ila alamir ruhaniyah. Asup ke urang ke alam ruhani keluar ti alam jasmani. Ieu kan sebuah cerita prosesna. Masya Allah kari hiji kudu ninggalkeun kangenahan anu patali jeung jasad. Kangenahan anu patali jeung jasad baik eta dahareun baik eta inumun pakaian kendaraan dan lain sebagainya. Nya ulang we kok Gus Dur henteu sia mah nyahona Gus Dur geus naek mobil mewah nyahona Habib Lutfi kuari geus naek Lexus. Nyahona teh Habib Umar kuari teh geus kos kitu henteu nyaho proses awalna atuh urang ulah jadi ulah neuleuh kue bolu geus ngajogrog di luhurna deuleuh proses nyeun bolu bau budak calana ge ka mana ambalaya teu kesang bareotan segala rupa bo diutak-utak segala nyingsring segala nanaon eta proses nyeun bolu bae kos kitu atuh komo irik jadi wali. Dah, nah lamun nu ngabimbing kumaha emangna bisa cara politik teh sadetik bisa berubah. Politik eta kos kitu. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Thariqah mah lain ngagunakeun keyakinan melalui mujahadah, melalui tafakur. Hayang sampai ke musyahadah. Nah ieu yukhriju min alamil jisman kaluar ti alam jisim teh. Lain sambarangan geus dipandu atuh ku guru mun aya guru mah asal jam 2 udang eta guru teh kos paksa udang urang kajenteng ku kumaha ge udang sia mandi waduh teu meunang mado mandi urang kikian dibenturkeun ka tiang jeger bentakan sia aduh jeung nyeri wan ngadidik kurang tah guruna aya ieu neuk jadi muridna siap tah henteu guru mah selalu siap mantak aya jelema lempang sia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat ulah make sendal eta kan hese tuh sia wa kosabuna awas atuh heuh titahna ulahna ki ngising dilarang kencing di sini ngising namanya. Ya geus sarua kita ulah make sendal make sepatu. Dasar blon kabeh. Tapi raja eleh. Atuh eleh jadi larangna kencing sih. Nya nama atuh ngising. Sebenarnya lebih parah eta. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu guru nu kos kararieu kok eta bisa-bisa aya babacana kan bismillah urang lamun titah lempang teu satitah-titahna lamun titah ku Kipu Doli mah misalnya lempang sia ti dieu ka Serang ka Pandeglang ka Gunung Santri naik ka luhur haju balik deui modar sia teu dibere bekal
kan aya bakalna bismillahi alal ardi wa bismillahi alas samai wa bismillahi alal bihar bismillah terus tah jang naon eta hiji liquatil jasad dua litoyil ardi tilu tah eta kan aya mantap ketika manehanana teu kuat dibaca eta terus ketika kekuatan leleungit aya cara berem dideketkeun bumi atuh kan ngeunaheun kos Kangjeng Nabi aya nu ngareos Jibril ieu mah urang aya babacaan khusus mun eueuh guru mursyid paeh di jalan paeh tapi kulantaran aya guru mursyid cara Ki Ahmad di Surabaya dekat dieu duit bea kabeh berem nya nyokot dangdaunan bismillahi alal ardi wa bismillahi alas ayat moal dibaca terus gua ingsi direkam sia wah bahaya eta eta paranti jang paranti eta tapi aya syaratna sih moal bisa sarajan dibaca gak aya syarat nah tiup jadi duit naik kereta nya bikin tah eta kos kitu tah aya guruan mangeunaheun tita ku Kifudoli misalnya mawa HP deh bos ieu capek paksakeun pan paksa naik ke Gunung Santri naik sia ulah henteu aju geus datang ka Luhur meuli sao asal torekat sejurusan ka sao atak teu beres gua di torekat ya beres ijazah torekat mencet eueuh ti ditu beres torekat teh kudu mere emas sekian gram tuh ti ditu malah anti eta kunaon ieu ku ari torekat karar itu berarti guruna ieu dolun mudilun dina thariqah maksudna sa yuriduna wajhallah hiji be yuriduna wajhallah ulah aya unsur-unsur guruna siap tinggal muridna endek hayang kaluar tina alam jisim tapi ke alam rohani prosesna itu bisa setahun 2 tahun 3 tahun itu bisa lain kudu puasa balai tetapi ieu tah muter-muterkeun kolbu nu hayang tahan ku urang nu urang embung tafakuran aya naon selalu kos kitu tangke urang perang kan jeung nafsu tah perang jeung nafsu ke geus mah urang bray tah menghadapi nanaon jadi lalagaan ka ngaji jadi lalagaan eueuh ahli thariqah teu lalagaan sadunya kabeh lamun serius henteu narikot sebabna teu nganggap ngaji teh geus teu nganggap nu dianggapna hiji kolbu jelema supaya wau ka Allah teh lamun teu dilalagaankeun tunduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diudang geusaan. Badak boga khas tersendiri ahli thariqah sadunya. Mulai nu serius sadunya. Sebabna kecuali nu karakter mah itu biasa bae. Sebabna lalagaan ngaji syariat eta lalagaan tapi bener. Kifudoli mah bener tapi lalagaan. Ikan beda tuh. Nah, geus menghadapi naon bajunya nama lalagaan, kendaraan lalagaan, teu nganggap makanan lalagaan. Kok bisa kos gitu? Hanya jelema nu geus datang ka dinya lah anu bisa namun encan urang ngeuleuh zahir bae. Waduh anulah anu suuzon timbulna urusannya ana suuzon. Urusannya anak debantak pangwap da diwanti-wanti ku ulama sing hade ulah suzon ka ahli Allah unggal kitab awas man adzalli walian faqad adzantuhu bil harab awas ulah suzon silakan babalik ka sorangan endeu kumaha teu suzon aja kiaina gaya mobil mewah murid mah make apaan sage nangga hutang guruna guru norekat make Lexus aing mah heran guru make Lexus pancena kita mujahadah tak ada ke lamun neuleuh nu geus jadi da Habib Lutfi neuleuh Gus Dur neuleuh Habib Umar neuleuh Habib almarhum Habib Umar Condet
atuh riweuh urang deuleu kikituan bae riweuh ulah deuleu kos kituna neuleuna urang teu memehna teu kadeuleu geus taslim bae ya urang deuleu abuya Cidahu lamun ka beneran urang keur ka ieu bow pake bajuna 2 rangkep sorbanan bagus teh soalnya ente ban teu kabeuli pan sorban kos kitu ge haju di mana deui meulina di Mekahna ge tipu doli ge neangan teu kabeuli jadi mah teu nyaho tokona ongkoh deui nah ulah deuleu geus jaradi lah hese geus jadina mah oh guru kula di Garut ajengan imam make samping BHS bae BHS daging geus bunggu jore baju kiciripit be sorban gitu keneh ih deuk kumaha nyangka ahli thariqahna deuk kumaha lamun urang henteu sapopoe mah sapopoe ku urang di deuleu ahwal karak oh kan ai kakar kapanggih mah moal kapanggih sebab keren nah aya jeleban Rudin Tatambalan ieu meureun wali iya asana ieu meureun wali hebat ieu mah Rudin kos kieu barang balik na minta ongkos teu beres eta kos kitu nu dianggap wali lain nu dianggap lain wali geus hese nu ku ayana sakitu geus taslim urang ka ahli Allah ningali efek-efek ahli Allah bae geus sakitu efek-efek ahli Allah mah jadi sadajan teu serius loba nu arasup Islam loba anu taubat loba lah seperti eta efek daripada ahli Allah nah ieu proses yukhriju min alamil jismaniyah ila alamir ruhaniyah yakni datang ka alamus sirri urang pending setelah haul wallahu alam.